Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng enjing pamirsa sadaya, tepang deui dina acara liputan Sunda sareng simkuring riasa bila anu baris ngadugikeun warta salengkep-lengkepna. Pamirsa sadaya, tang tutos teu asing deui ngadangu warta ngeunaan jalan reksak. Kemungkinan oge pamirsa sadaya tos bosen ngadangu jalan reksak di mana-mana. Salah sahijina di Desa Cibodas. Jalan kabupaten di Desa Cibodas nyaeta jalan nu digunakeun ku masyarakat sekitar. Anu mana kondisi jalanan teh reksak. Kemungkinan oge penyebab resakna jalanan eta nyaeta dina segi pamakean, parawatan sareng deui dina beban kendaraan anu lewat. Menurut pagawe desa, perbaikan jalan ieu teh bade dilaksanakeun di tahun 2022 ngagunakeun anggaran ti Kabupaten ti Musrembang. Tujuan jangka panjang perbaikan jalan ieu teh nyaeta pikeun ngurangan beban kanggo masyarakat sekitar anu lewat. Tepangkeun simkuring renal di channel Kalapas 11 TV bade ngalaporkeun kayaan jalan di Desa Cibodas. Saperti kieu kayaan jalan di Desa Cibodas. Tiasa ditingali kumaha kondisi jalanna anu katingali reksak, seueur bagian jalan anu berlobang nu nyebabkeun kendaraan nu ngaliwat kurang nyaman. Kumaha pendapat Bapak perkawis kayaan jalan ieu? Jalan anu aya di Desa Cibodas kan aya nu jalan desa, jalan kabupaten, sareng jalan provinsi. Keresan ayeuna anu jalan desa kantun di dua titik deui anu aya di dusun tilu nya teh. Ya, dusun tilu sareng dusun 2. Anu dusun 2 panjangna kirang langkung 600 meter. Kondisi jalan jeleknya. Rusak. Rencana di tahun sekarang itu akan dibangun itu kalau sumber anggarannya tapi belum jelas, yang pasti itu katanya ada yang dari aspirasi. Terus yang jalan kabupaten itu yang hasil dari Musrembang itu di mana tuh? Di Ranca Nyiruan, di Ranca Panjang RW 10, volumena 120 meter, anggaran biayana 105 juta kurang lebih lah sekiannya. Itu dari anggaran kabupaten dan Musrembang gitunya, di Musrembang. Kalau jalan mah seperti itu yang dari kabupaten mah. Lanjut. Iraha kira-kira jalan ieu pada diluruskeun. Nah, upami waktu namanya eta mah kan orang dinas, orang PUPR anu nentukeun nama. Yang jelas ya perencanaan di tahun anggaran 2022 gitu. Kunaon kira-kira penyebab jalan ieu rusak? Ya karena kan pemakaian, Pak. Satu perawatan juga karena kan mungkin terlalu beban banyak karena namanya juga masyarakat merenya atau napi jalan, siapa juga yang make kan umum, fasilitas umum gitu. Karena sering digunakan gitu tidak. Sawae anu ngajalankeun pembangunan jalan. Pembangunan jalan kan ada itu kalau yang dari kabupaten pihak ketiga PUPR bisa ke Pemborong. Kalau yang dilaksanakan oleh desa itu yang dari dana desa, pelaksananya biasanya TPKD. Tim pelaksana kegiatan desa, itu TPKD singkatan. Sabaraha panjang jalan anu kira-kira pada diluruskeun? Ya, tadi anu misalkan di RW 10 120 meter kirang langkungna gitu nya. Ayeuna di Ranca Nyiruan 100 meter panginten gitu. Sabaraha lami pembangunan jalan ieu teh, Pak? Ya eta pan tergantung pihak ketiga, Pak. Tergantung pihak ketiga mah biasanya kan satu hari gitu.
Kumaha tanggapan warga saacan perbaikan jalan sarang saatos perbaikan jalan? Kami sebelum perbaikan banyak itu teh nya warga maupun warga penonton masyarakat mah nya hoyong teh jalan sae yang warna kita kawasan nanti alhamdulillah saat tosna dilaksanakeun nya alhasil penonton karaos susah daya lapisan masyarakat anu jalan eta alhamdulillah non karawas kena itu manfaatna kendaraan langsung langsar oke panginten bantos oge karena non faktor segala urusan benernya baik ekonomi pertanian dan tapi naon melintasi jalan eta ya alhamdulillah menikmati hasilnya. Naon tujuan jangka panjang pembangunan jalan ieu? Jalan ini teh ada jalan desa, ada jalan kabupaten ya. Ini yang kita yang kita jadi sasarannya paling jalan yang yang menopang bidang perekonomian seperti jalan usaha tani yang kemarin sempat kita laksanakan juga ada bantuan dari pusat seperti jalan itu yang program pisau jalan usaha tani yang dari Bilung sampai ke arah utara masih ada beberapa ratus meter lagi yang belum dilaksanakan. Insya Allah jangka panjangnya untuk hasil jangka panjangnya mungkin tujuannya untuk supaya masyarakat khususnya yang para petani itu bisa menikmati lancar tidak jadi mengurangi beban yang biasanya kita mungkin petani pakai pakai alat seperti sepeda terus misalkan dipanggul atau misalkan kayak kadang ditanggung gitu seperti itu kan membutuhkan upah yang banyak kalau misalkan ditanggung kemungkinan program jangka panjang kita membangun jalan usaha tani itu untuk meringankan biaya biaya seperti yang tadinya dari sepeda ditanggung sekarang bisa mungkin pakai motor dan juga bisa pakai kendaraan gitu Tapi menaros kanggo kepayuna boyong kumaha jangan dibodak sarang kepala desa boyong tah supados sekali terame cekap sakieu laporan ti Simkuring Renald di channel Kalapa 11 TV kembali ke studio. Pamirsa sadaya, urang cikapkeun sekian mugi warta ieu janten manfaat kanggo urang sadaya. Simkuring Ria Sabila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.